Raksa Art Production. Raksa Art Production. Sumangga ngawiyosakening Madukara Raden Lalumita Arjuna kasumpingan Sang Puruhita Mahawi Kudang yang druna anu maksana pati pangaruhan Arjuna Ari Markina kombayana tos kawon ku Semarti gelanggang payudan alun-alun amarta Jamoyo ya katon sawang rawit katawengan lawan kasumpingan Sang Puruhita Mahawi Kudang yang truna ngatiga Rama Guru sumanga katuran serawipun Rama Guru sumanga aya pikasaenao na tah kieu yarunu matak kieu ama dibelaan peuting-peuting datang kumareunding poek-poek sumaleket leueur oge dibelaan punang itu saya namanya ya nyaah kanu jadi murid loros pangandika perkawis naon kieu kahartos naon margina ama nyangakeun siripat takon nanyaan ka tuang ibu coba naon
kirang paot. Bodoh kene situ. Iya teh Iwal amanya ka Arjuna teh ke ama teu hayang boga besan si Semar. Ngartos ama teu hayang boga murid boga bapak tere si Semar. Tok ngartos. Iya sanyana anu mikah hayang katuang ibu teh si Semar pisan kitu. Sing lar kaprio tangkis legawa melesat nyudu. Sampora mampang rarai nira dalir kadia prawaka prawesa yaga prawesa lawan Arjuna pawinton Arjuna prapta katiwanguna kurang ajar si Semar ngahina praja ngunang taya luka japakan Subasita make hayang migarwa Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata awas tak sudah Deni Pancaraba tak itu paehan ya. Barudak kamararana nya abong kena musuh-musuh geus areueuh kalah kalus lah salaleungit ta si Astrajinga ka sabelan teh anak-anak jeung ieu hate seredet seblak asa jauh paninengan ari itu saha nu kadieu uluh siga Kangjeng Pangeran Dipati katinggalna pamenteuna siga atah belum jinebak sidawe siga werra tuh kunaon nya mangalingi kira Semar kunaon gamparan teh werra lain kaula rek nanya iraha maneh rek kawin Kulah, nikah kumaha kirang paos gambaran. Iraha maneh rek kawin. Arjuna teh hayang boga yen bapak tere maneh. Awas dipatena. Ngerat, sieli ngerat. Awas, aduh. Aduh tobat ngerat kali ada hatung pak. Kresana ieu Semar Kudapawana anu ditawak ku Raden Arjuna tembus dening jajantung namun boten antawis dangu satrapneipun Dewi Sutriagen anu ngaroskeun melangka ingkang raka yen Semar Kudapawana lajeng dumugi ka gelanggang payudan kaget ieu Dewi Sutriagen Kang Semar, aduh, Kang Semar, kunaon ieu teh Kang Semar? Dede,
ngantunkeun Rai Panderi. Aduh Gusti anu agung tiba-tanya yang pihati langkung sadilang nyawa. Dihin pinasti ku kersaning yang urat kudrati ajali lurah Semar kengeng dodo janing rumah kawasa ditandasa leungit wawangi diri ilang wibawa raga ngalungsar kadia manusa lajeng wae ngempruy hujan letik lirci tangis aspari nuti belati tilar panutan Dewi Sutriage. Kang Semar, aduh, ulah ngantun langkung sailang nyawa meninggal dicabut umur meninggal dicabut umur kakang hirup keta ya guna. Bongan panutan lastari kakang Rai Amtosan. Duh kakang Rai Amtosan. atin nira prihatina atin nira atin yang ngres kadiahit iris adu Gusti Sukmarabasmi anak ngise kang wis perlaya mangaya Semar Dapawana kumargi dewa kamanusa manusa salinan dewa kenalara ora kenang pati putih kanan ningal ingkang garwa lajeng wae kaluar sukma sejati gelis Dewi Sutriagen kembang soca buah manah panutan engkang nu saestu cing sidikin ieu kakak masing sidik awaskeun masing waspada saha Mas kaulan aduh leres pisan ieu teh geuning Kakang Sukma Sejati ulah dibejakeun Sukma Sejatinya kabalarea bejakeun Dewi Kasengsem dewa naon sakali deui bisi poho kaulanun dewa kasengsrem tah eta pisan dewa kasengsrem hayu ayeuna akang iringkeun urang neangan astraja katut cenah ceuk beja Dewi Kunti teh geus dibawa ku hiji satria urang susul geulis
marga anu nganiaya ka Semar. Moal alang kumapalang rek mulangkeun kanyerian. Bongan geus nganiaya ka jalma nu tanpa dosa. Mangga ieu Dewa Kasengserem kairing dening Dewi Sutriagen wis pinasi Kresayang Widi patepung kelayan ingkang putra Astra Jingga Udawala Nalagara. Semar dewa kamanusa najan rada samar samar tapi rucita ujangga nu jembar turbinantara. Janing tlakak di langit kembang tepas lirupa maneka. Janing tlakak di langit kembang tepas lirupa maneka. Kusuma ya suma awurla wa mangga kaget ieu panakawan sedayan ingal Dewi Sutriagen kelayan satria anu sakitu mancurna. Be cilaka itu maeteh beut rerenengan euy. Sigana eker indah hoy sip euy aduh lain sip teh nyaho cing tanya kadinya tanya satria sing benar cing si ajubat satria nuti mana lembur matuh sinten inga betrik eta mah ai ngomong palai ai pek jadi entong kitu sacerina ngewa aduh keur bobogohan dari mana datang mah cinta dari mulut terus ke perut dari perut terus hanyut ke kali. Eta mah ai cinta teh kena tutuangeun we si gareng mah. Astra Jingga awaskeun masing waspada ieu saha. Maeteh teh saha? Beusi teh nyaho ieu Dewa Kasengserem. Dewa Kasengserem. Semir lain kitu Dewa Kasengserem semur cobi ku aing ra duh cing atuh basa teh Dewa Kasengserem Semar bener pisan gareng teredo reno geus ya geus bosan ting reno cicing jeung deui kasih lain mah gareng eueuh wawuh budak ayeuna mah wawuhna kabet men jeung soro dulu. Taina Ki Astra Jingga kaula teh rek nanyakeun ka mami. Ai
Sri Raksa Bagina Production. Ratu Sepuh Dewi Kunti Nalibrata kamana. Laporan we sumuhun eta dewa kasengsrem kulan. Aya anu eta sumuhun anu nyuli saha da cenah mah jenenganana teh sedaya deui bala. Upami telepat mah geus lah. Gareng Sujalma Dewa. Tuh, Sujalma Dewa. Taina ki urang tangtang sina kadieu jeung kaula kibarkeun bandara abdi tanah Panang Tangjung. Lamun hayang ka Dewi Kunti Nalibrata kudu bisa ngababarkeun dewa kasengsrem. Kitu cenah. Duh cing. Sok kadinya. Sok usahikeunnya. Dewa Sujalma. Naon jeung pabalik sia. Sujalma Dewa lamunnya bogoh ka Dewi Kunti Nali Brata. Duh aing ngomong sia, teruskeun. Kudu bisa ngababarkeun heula dewa kasengsrem beungeus sia. Ih aing ngomong teh. Adalah dewa kasengsrem. Ayo batu coba laten aku Sujalma. Menangan dewa kasengsrem ayo. Hayo sia jagona. Coba jeung kula. Mana saha? Batman. Duh sia eta mah jeung Batman. Samare? Garing. Rek mana? Ngahalang-halangan kaula keur peperangan. Beusi teh nyawa ge wani perang. Wani ka kaula. Wani lamun nya jago teh Pak. Ngus. Aduh ditewak deuleu. Sia deuleu sih garing. Masa dilak-lak deuleu. Cicing sia. Ih kan bae hayang nyaho. Politik na si garing mah beda deui atuh deuleu. Cing hayang. Lamunnya sampean jago coba jungjungkeun. Up. Tuh. Ngus dijungjungkeun. Lamunnya jago turunkeun. Sok. Up. Ngus. Lamunnya sampean jago coba lesotkeun ka ulah. Ngus, ari geus manggeus we aing mah. Ai si eta mah. Ayo, maju. Ayo, hebat batur. Aduh, tobat Semar. Aduh, Semar. Mangga kresakna Yesus jalma Dewa. Leungit tampa lebih musti ilang tampak karena wujudnya jangeleh jati Batra Guru. Semar Buddha pawana Kang Semar. Geuning intre manik. Nanaonan teh. Sanyana kaula pangkieu lain hayang ka Dewi Kunti tapi rek nyaeta ngadoja ka pangkuhana wong Brata Pendawa. Kukituna omat bejakeun ka wong Brata Pendawa. Lamun hayang unggul dina Jaya Binangun, ulah rusuh jeung dulur, ulah patlak jeung baraya. Ngarti? Nya geus kitu. Kudu sauyunan pek didoakeun ku kula rek minggah di ka swarga Mariloka. Tayeuna kieu dewala kula coba tangtang Arjuna. Ampun kulan, aduh ampun we kadinya mah. Astra jinga coba tangtang abi mah teu bantun kulan. Teu bantun abi mah ampun lah adatna kulan sama. Ish, cek kau
kasinggung paranakanana bahaya we kurang mah. Jadi teh daek coba ku maneh kareng. Haling ku aing ra. Tuh geuninnya si kareng mah. Jun, Teu. Arjuna, Jun. Juna, lamunnya jago ke dia. Sok perang hayang nyaho jeung dunungan kuring. Ieu Batman ye. Cicing sia atuh tong kitu bejakeun. Sok ka dieu. Kurang ajar ini menan saha sata ieu kaula. Aya naon sampean satria? Ku kaula terek nanya. Ari Dewi Kunti Nalibrata teh saha? Ibu kaula Kangjeng Ibu tayeuna kapaksa we tinggaliku sampean ye Dewi Sutriagen ye pamajikan saha nyaeta garwana Kakang Semar hayang nyandung kaula teh sakalian ejeung indung maneh Jumlah maneh wanian bapaknya. Cicing Surya. ih Surya Surya. lamunnya sampean wani kakaula sarta rek nyokot Dewi Kunti Nalibrata hayu urang Gondayuda jeung kaula. Ayo. Aduh, ampun Kakang Patra Krasa, ampun Kunaon ieu teh Yai? kaula nun sadaya-daya aya hiji satria anu jenenganana Dewa Kasengsem. Sadaya-daya we Raksa Art Production. sayeunana Kakang. Dae Yai mah tuh aduh. Sohruk suruh nguntuk gancang ayeuna. Tungtungna mah pantuna. Dikiraan atuh da cing saha jago teh cing di alam dunya ieu. Duka kaulanu Jago mah iwati bener di kuku jujur pamuntangan eling dilampat ku kasabaran tak eta. ngartos leres pangandikakeun Yai Dharma Kusuma ka dieu mangga. Kakang Batara, Kakang Semar teh wijaksana. Salamat ayeuna mah. Sumuhun kitu sun. Ku kituna ayeuna mah da partos salamat sadayana. Mangga sumuhun. Ayeuna mah kedah rempuk jukung sareng dulur, ulah silisih pangarti, silih cental bahasa, paluhur-luhur ilmu, pagede-gede kasakten. Ngartos? Tah ayeuna mah tos salamat. Leres pisan Kakang Semar. Kembang piniti sedang mekarti nebal di sekarang kasring, tutup lawang si gotakan tasebar tanda.